Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu anu dipihormat sareng rerencengan di SMP 15 Depok anu kusim kuring dipikareus. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng hidayahna. Urang masih dipasihan kesehatan anu saya sehingga urang tiasa kumpul sareng aya dina tempat anu gampang dimuliakeun ku anjeunna. Ngahaturkeun nuhun ka guru-guru di SMP 15 Depok sareng rerencengan anu parantos ngaluangkeun waktos kanggo ngaluhan ieu tempat. Bulan bahasa mangrupa bulan di mana urang bisa ngabrahkeun bakatna, khususnya dina widang sastra. Kalawan tujuan pikeun mika cinta budaya sorangannya eta budaya Indonesia. Oktober ditetapkan salaku bulan bahasa ku Bapak Soeharto sabab dina tanggal 28 Oktober 1928 urang baheula ngadekeun Sumpah Pemuda kalawan basa minangka titik katilu sanaos semangat bulan bahasa ieu ngan ukur sataun sakali. Hartosna ieu nagara merhatikeun kabudayaan nasional khususna basa. Hanjakalna ayeuna para nonoman langkung sering ngagunakeun basa Inggris sareng nganggo basa Indonesia anu parantos ditambihan. Tapi langkung gaul tinimbang basa Indonesia anu alus. Daenya bener, para nonoman ayeuna oge leuwih resep diajar bahasa dengan tibatan diajar bahasa tradisional. Contona bahasa Jawa. Saleresna mah diajar bahasa Sunda oge penting pisan sabab bahasa Inggris teh bahasa internasional. Tapi ulah nepi ka nu ngageser posisi bahasa nasional urang, nyaeta bahasa Indonesia. Salah sahiji alasan penting dina meling acara bulan bahasa teh nyaeta sangkan masyarakat mika nyaho jeung mika nyaho budaya bangsa Indonesia sarta pikeun siswa khususnya di SMP 15 Depok anu hayang salawasna ngalestarikeun budaya bangsa khususna dina larapna bahasa Sunda. Yen budaya orang bakal salawasna dilestarikan sarta jadi hade. Kegiatan-kegiatan anu dilaksanakan dina acara bulan bahasa teh ngawengku sababaraha kegiatan nyaeta anu dilaksanakan minangka lolongkrang gawe jeung ekspresi. Aya kegiatan anu dilaksanakan minangka lolongkrang pikeun ngaronjatkeun kualitas bahasa Indonesia. Sarta aya kegiatan anu dilaksanakan minangka pasang giri. Tapi di SMP 15 Depok sagala kegiatan dina bulan bahasa dijadikeun kegiatan diayakeun sebagai pasang giri atau anu tujuanna sangkan sakumna siswa leuwih semangat jeung samangat dina mileng bulan bahasa anu dilaksanakan sataun sekali sarta miboga tujuan pikeun acara refreshing UTS dina pasanggiri bulan bahasa ieu. Sakumaha biasana OSIS teh jadi panitia penyelenggara acara anu oge dirojong ku sakumna guru jeung murid. Kegiatan anu dilombakeun nyaeta pasanggiri seni tembok, lomba nulis carita pondok atawa maca sajak. Kukituna dina raraga meleng acara bulan bahasa anu dilaksanakan setahun sekali. Khususna para siswa, hayu urang ngaramekeun ieu acara sarta ileubeung dina setiap pasanggiri anu diayakeun sangkan budaya jeung basa urang tetap lestari sarta terus nyekel sumanget nasionalisme bebarengan. Sakitu biantara anu tiasa didugikeun mugia tiasa manfaat kanggo sadayana anu ngadegekeun kirang langkung hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.